medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Danglia. Dina radiona sewang-sewangan, kupidangan, dongeng Sunda ti Danglia. Anu dijomantarakeun 3 Lura 101,5 FM Radio Danglia. Dina jejer carios si Konseleng Wilujeng ngadangukeun. Isukna kakarak Barjaya aya datang bareng jeung Nini Kalasuri sarta Ki Bajuri. Kawilang kageteun oge Barjaya sabab didinya tetela geus aya nyampak si Dugul Waru jeung 2 urang anak buahna ngadagoan. Si Dugul Waru geus teu sabar deui sigana mah langsung harita keneh ngajelaskeun maksud jeung tujuanana pangna datang nepungan Barjaya. Jelaskeun ngeunaan hambali anu nepikeun ka geus tengah peuting acan aya keneh datang ka alas waringin. Jadi kitu Barjaya oge Nini Kalasuri lantaran nepikeun meh tengah peuting hambali masih keneh acan aya datang ieu teh. Ayeuna Nyai Wulung jeung si Garang Larang nitah akang datang ka dieu bebeja ka Barjaya. Ya syukur we Nini Kalasuri oge aya. Jadi kieu ya anu teu karti teh naha kunaon hambali wae datang gitu. Nah bet bisa kitunya cik Nini kumaha ya bisa nepikeun ka kitu kajadianana beteu ngarti kula mah teh. Nini Kalasuri katingali ngahulang ngaraga meneng gelila terus nyarita. Kena aku naonnya bet bisa gitu ya teh ya teh. Ini oge jadi dengarti ya teh nepikeun ka kitu kajadianan. Tapi dah aya keneh waktu sapoe deui keur mentangkeun ilmu teh teh. Ya ayeuna mah urang tingali we atuh heula. Naon sababna hambali masih kene tacan aya datang wae ka alas waringin. Tah nya bener we mending kene kitu Nini. Bata sapiraku nepikeun ka teu datang mah da sidi kapanan jelas ka Bandungan dina kaca Batu Purwadi si hambali teh keur lempang nuju ka alas waringin. Jadi tenang heula we Kang Waru. Ayeuna masina ditingali heula ku Nini Kalasuri kumaha kaayaan si hambali sabab sarua aya kuring oge jadi penasaran ya teh. Sok atuh Nini geura lakukeun lah. Kajurung ku rasa penasaran. Harita Nini Kalasuri bari jeung disaksian ku Barjaya jeung si Dugul Waru katut Ki Bajuri mentangkeun deui ilmu pamentang sukma bari nying hareupan jimat kaca Batu Purwadi anu ditujuna nyata hambali. Tapi aya nu mata kaget keur Nini Kalasuri jeung anu sakur anu nyaksian. Sabab biasana mah kaca Batu Purwadi teh henteu lila geus langsung we mere gambaran ngeunaan jalma anu keur jadi sasaran. Tapi ieu mah masih keneh tacan aya kalemeng saeutik-eutik acan. Geus sababaraha kali Nini Kalasuri mentangkeun elmuna, tapi tetap masih keneh bae tacan aya gambaran ngeunaan kaayaan hambali. Barjaya ngareret bari jeung kerung ka Nini Kalasuri, teu lila terus tumanya lantaran penasaran. Nah, ini bet lebang ieu teh.
poek gambaran ngeunaan kayaan si Hambali teh. Da kudu nama geus katingali atuh si Hambali teh. Nah ieu bet kalaka poe kieu geuningan je. Aneh kunaon ya dini ya teh. Iya teh pogo ge. Ini oge kaget bobo. Kesababara kali balikan itu mentangkeun ilmu. Tapi kaayaan Hambali peciga aya nu ngalangan ya teh. Malbo aya teh aya nu nutup ya kana kemampuan jimat batu kaca Purwadi teh. Ini oge banget ngarti ya jabat piraku make teu bisa tembus mah. Cik orang cobaan ya sekali deui bobo ya. Ya bener ini sok gara cobaan sekali deui ini nih. Piraku teh make aya nu nutup sagala rupa. Jeung saatu jelema nu bisa nutup jimat batu kaca Purwadi teh lah. Sok cobaan dia sekali deui. Kajurung ku rasa penasaran. Harita nini Kalasuri mentangkeun deui elmuna. Tapi tetep eueuh kelemeng saeutik-eutik acan ngeunaan kayaan Hambali teh. Nini Kalasuri gogodeg bari jeung narik napas panjang sababaraha kali. Tingali kayaan seperti kitu Barjaya ngarti yen Nini Kalasuri boga masalah. Barjaya neuteub antep ka Nini Kalasuri bari terus tumanya deui. Ieu teh katingalina bet siga anu bingung Nini kumaha ieu teh. Naon sababna si Hambali eueuh kagambar wae teh Nini. Aduh, ya teh keke. Aduh, jelas kayak kieu mah bobo, jelas ya teh. Aya anu ngaja nutup ieu mah. Aya anu ngahalangan kaayaan si Hambali ya teh. Tumata kudu diselidik ieu mah di tempat Hambali. Sabab jalma anu nutup kaayaan Hambali sigana bae jalma anu pinunjul ilmuna. Jadi kudu diselidik ka Paguron Macan Bodas atuh kaditunya. Gitu maksud ini teh. Nah ini bet make boga pamikiran anu seperti kitu ya. Sabab iwal ti jalma anu pinunjul ilmuna anu bisa atawa mampu nutup kaampuhan ieu kaca batu Purwadi. Anu matak leuwih hade ayeuna mah geura buktikeun, geura diselidik. Sabab keur nini mah boga keyakinan ieu kaca batu Purwadi teh aya anu nutup. Najan ayeuna dipaksakeun oge tetep da moal aya hasilna tuh. Kitu tah katang tuanana mah. Waduh, nah bet jadi rudat kieu ieu teh. Jadi kumaha tukang Maru ieu teh? Geuningan kudu ditalungtik heula ieu mah ka tempat si Hambali. Nah ya saha di ditu atuh jalma nu geus nutup kamampuan kaca batu Purwadi teh itu. Itu tak kudu ditalungtik heula ieu mah. Ngadenge caritaan Nini Kalasuri jeung Barjaya sarta ningali kana kanyataan anu lumangsung dina waktu harita beungeut si Dugul Waru jadi beureum lantaran ambek sigana mah. Neuteub seukeut ka Barjaya bari teu lila terus nyarita dina sikap anu rada kasar. Dan Ilaing Barjaya bat nanyakeun deui ka dewek Ilaing mah. Teu lieur mah. Berarti ta atuh murid Ilaing keur nyalidik ka ditu. Bogo oge si Laing duaan kan cukup ngomong gitu. Sedangkan dewek lamun balik ke alas waringin bari teu mawa hasil. Geus bisa dibayangkeun kumaha ambekna Nyai Wulung jeung si Garang Larang. Tetep we dewek anu bakal narima akibatna mah. Sia teh jeung anu teu ngarti. Barjaya teu waniun paloba-loba omong jeung si Dugul Waru. Sabab wajar lamun si Dugul Waru nyarita seperti kitu. Sabab geus bisa dipastikeun kangaranan teu hasil pamaksudan, mangka geus bisa kabayang ku Barjaya kumaha sikepna Nyai Wulung jeung si Garang Larang. Anu jadi korban tangtu be si Dugul Waru anu bakal narima akibatna langsung. Harita kene Barjaya mere parentah ka salah saurang muridna pikeun indit nalungtik kaayaan di Paguron Macan Bodas. Pikeun nganyahwankeun yen aya saha sabenerna di tempat Hambali anu jelas mampu nutup keampuhan kaca batu Purwadi anu geus pasti jalma anu luhung elmuna sarta pinunjul ajen kasaktena. Geus mere parentah ka salah saurang muridna Barjaya balik deui nepungan deui si Dugul Waru terus carita.
Beres Kang lah. Beres geus aya nama kuring geus mere parentah ka salah saurang murid kuring gitu. Geus aya nu indit ayeuna teh pikeun nalungtik ka tempatna si Hambali. Tah bari ngadaguan anu nalungtik tah ayeuna mah Kang Waru wayahna we di dieu heula. Nya dari kieu kaayaanna mah urang teu bisa maksakeun diri. Bener dan ini? Bener Pupu. Teu beda we ti ngubaran anu gering. Ari acan kanyawan panyakit nama arek kumaha bisa neangan ubarna. Anu mata kudu nyaho heula ieu masa anu geus nutup kampuhan jimat nini. Pokoknya mah sing bener we nguruskeun anak. Sabab apal beureun kumaha adatan Nyai Wulung jeung Sigarang Larang. Lamun teh mah karep jeung kahayangna teu bisa laksana. Dumatag ya akang mah acan wani balik ke alas waringin ya teh. Nyarek cicing heula we lah di dieu. Bari ngadaguan hasil penyelidikan murid Barjaya ka paguron Macan Bodas, harita si Dugul Waru jeung 2 urang muridna caricing heula ngadaguan di tempatna Barjaya. Wargi Dahlia urang caturkeun harita di paguron Macan Bodas. Mang Odek jeung Wisrawa kadatanganna teh dibagiakeun ku Hambali jeung Santana anu saterusna opatanana harita ngariung ngalobrol. Mang Odek anu harita keur cumarita ngajelaskeun kaayaan hate jeung pikiran dirina sorangan oge Wisrawa. Tadi wengi teh meh henteu mondok Mang Sareng dan Wisrawa maden. Ari margi nyata ngiring ngemutan masalah anu henteu acan tiasa aya jalan kaluarna ieu teh. Nyaeta ngeunaan laratan Ki Koncleng. Ari margi kabagjaan jeung katenangan urang bakal langkung gembleng upami teh mah. Urang tiasa riung mumpulung sareng Ki Koncleng. Sareng anu sanesna pokona masa dayana we. Aya Ki Koncleng gitu ngiring riung mumpulung sanes gitu dan Wisrawa. Bener gitu Mang. Jadi geus sakuduna lamun akang teh milarian laratan Ki Koncleng. Laratan kieu ieu Hambali. Akang teu bisa ngabohongan perasaan sorangan. Kabagian urang jeung katenangan urang teh teu karaos kacangking sapinuhna. Numatak akang badami jeung Mang Odek teh kumaha carana neangan laratan Ki Koncleng. Ari sanggem abdi mah Kang Wisrawa teu kedah nganggo aya emutan bade milarian laratan Ki Koncleng ku nyalira. Da salaresna mah ti dinten kamari abdi tos miwarang marlan supados ngabagi pancen ka barudak kanggo milarian laratan Ki Koncleng. Dengan nyakitu teh geuning Kang masih keneh teu acan aya wartos naon-naon ieu teh. Janten Kang Wisrawa teu kedah mang-mang salempang. Atos be ayeuna mah urang kantun ngantosan hasil gawena barudak di dieu. Kitu tah Mang Odek oge Kang Wisrawa. Santana? Nya syukur atuh ari kitu mah Den. Margi nya kitu apanan mun Ki Koncleng oge sami keneh kulawargi urang. Janten salira Den Wisrawa sareng Santana oge kedah tenang we di dieu ngantos hasil gawe murang kalih di dieu. Ya nuhun be atuh Hambali geus ngayakeun tindakan anu saperti kitu mah. Hartosna keur urang mah utamina mah Santana
jadi aya arep-arepen da piraku ari dugikeun ka henteu kapapai laratan naon-naon mah ari loba jalma anu neangan menyasa piraku gitu. Dina kaayaan keur ngobrol kitu harita aya nu datang anu tetela biocih geuningan. Datang nate bari mau boboko si sangu jeung rupa-rupa lauk paukna ngahaja nganteuran supaya bisa dahar ngariung. Beres dahar ngariung bioci nyaritakeun pamanggihna tadi di luar aya jalma anu ngakukeun dulurna Marlan. Eta jalma teh nalengteng ngeunaan kaayaan di paguron macan bodas. Mangodai kerung halisna meh tepung meunang katerangan siga kitu ti bioci. Telila mangodek terus cumarita. Nah, itu aneh ya ngakukeun dulurna Marlan tapi bet embungan ka jero. Terus ku bioce disebutkeun kumaha atuh tadi teh? Nya apanan cenah nanyakeun teh ka bioce lin? Nya dijelaskeun be ku abdi teh kaayaan anu sabenerna. Yang di dia teh aya Den Hambali mangodek oge Den Wisrawa katut aya bocah sakti santana muridna yang bidi sakti sakaligus incuna si Koncleng ngan eta ku bibi teh diajakan kalebat alimun Aden malah geus menang katerangan ti bibi mah kalah katerus we gura-giru init deui. Hambali neuteup antep ka Mang Odek bari terus mairan caritaan. Moal boa eta teh anu keur nyalidik ka tempat urang gitu man. Ari keur urang mau upami memang leres anu nalungtik yo. Ulah teras janten emutan Den. Margi apanan tos janten katangtos andina sikap sareng pamaksudan urang. Ku ayeuna mah sagala rupina kedah nambrak. Jadi urang tos teu kedah deui susulumputan. Urang tos teu kedah sieun ku sasaha. Kalabat sieun ku pihakna alas waringin. Pang-pang nama di urang teh pantos aya santana si bocah sakti. Janten tos lah teu kedah diemutan anu kitu mah. Leres teu Den Wisrawa? Bener gitu Mang. Jadi ayeuna mah urang tos teu kedah susulumputan atawa sieun ku pihak Barjaya atawa ku pihak alas waringin. Leuwih hade ayeuna mah urang negerakeun diri ngandung hartos urang teu kedah risi upami tea mah anu tadi teh memang leres anu nalungtik ka dieu. Sami sareng sikap abdi kan sanaos abdi oge memang kitu tah pamadegan teh. Margi ku cara kitu tangtos para anggota paguron gabungan oge bakal ningal karena kaayaan urang anu akhir mah yang mudah-mudahan be bakal biluk ka pihak urang. Margi jelas Barjaya sanajan bener salaku pupuh paguron gabungan tapi tindakanana tos jelas salah. Bukti jadi balada si garang larang. Ya teh keke sakedap ya teh bade tumaros heula bibi teh Aden. Janten telepat ya teh mohon tadi bibi tos ngajelaskeun ngeunaan kaayaan anu salaresna di dieu teh. Nya moal boa eta teh ti pihak musuh anu nalungtik sakumaha kasauran Aden tadi. Nya upami laras kitu teh duh bibi teh meureun atuh lepat pangintennya Den nya. Duh kumaha atuh? Ih henteu lepat bibi. Henteu lepat. Sanajan bener ti pihak musuh anu nalungtik nya keur urang mah memang kudu geus sayaga diri dina nying hareupanana. Sanes kitu Mang Odek? Leres gitu Den. Tos henteu kedah ringrang deui ayeuna mah. Urang sing hareupan we kakuatan kajahatan bakal datang ngaganggu kana katenangan kahirupan. Hambali jeung Wisrawa katut anu sajena geus boga sikap sarta pamadegan anu sarua. Geus teu ngamasalahkeun deui saha tadi anu geus datang nalengteng nanyakeun ka bioci teh. Sabab kabehanana geus pada sayaga diri upama teh mah aya gempuran ti pihak musuh mana bae.
Bagi dahlia urang caturkeun harita murid Barjaya anu nalungtik teh sanggeus menang katerangan langsung harita balik deui sarta bebeja ka Barjaya. Menang katerangan ti muridna ngeunaan kaayaan di paguron Macan Bodas haterus aku Barjaya dibejakeun ka Nini Kalasuri jeung si Dugul Waru. Nini Kalasuri langsung bisa mastikeun anu geus nutup kaca batu Purwadi teh nyata Santana incuna si Koncleng sakaligus murid Eyang Wisakti. Nini Kalasuri harita cumarita beri neuteub ka Barjaya. Ya jelas ya Bapupu. Geus bisa dipastikeun ayeuna mah anu geus nutup kaampuhan kaca batu Purwadi teh nya bocah sakti teh si Santana muridna Eyang Widi Sakti. Jeung geuningan Santana teh incuna si Koncleng. Anu ngandung harti eta budak teh ajen kasaktian teu bisa dianggap enteng. Bukti kaayaan Hambali itu bisa ditembus. Terus oge geuningan si Sodek oge hirup kene geuningan. Malah siga nama Hambali oge si Sodek geus diubaran tak kumanehna eta teh. Sabab jelas apa nanti katerangan Pupu oge yen Hambali jeung si Sodek teh aya di ditu di paguron si Hambali itu. Benar Nini. Hambali jeung si Sodek memang aya di paguron. Ngan keur urang ya henteu kudu ngarasa seper sapeda pihak musuh boga bocah sakti Santana muridna Eyang Widi Sakti sakaligus incuna si Koncleng. Sabab urang geus jelas boga keur lawana nyaeta si Garang Larang. Geus bisa dipastikeun eta dua bocah sakti bakal tanding ajen kasakten. Bener teu Kang Baru? Ya memang gitu Barjaya. Dewek boga keyakinan najan bener si Santana Sakti muridna Eyang Widi Sakti jeung incuna si Koncleng tapi moal mampu ngalawan si Garang Larang mah. Eta ayeuna coba rek kumaha lamun geus kieu ieu Nini. Nah, ari cek Nini mah rek bisa ngalakukeun tindakan metakeun ilmu kumaha kangaran bocah sakti Santana hari hirup keneh mah. Da pugu manehna anu geus nutup kaampuhan kaca batu Purwadi. Jadi Nini moal sanggup ya mentangkeun ilmu ditujukeun ka Hambali da tetep bakal ditutup deui ku manehna. Jadi kari kumaha Pupu we ayeuna mah. Namun kieu baye urang kudu ngayakeun riungan. Sabab ari kahayang mah kieu ieu teh Kang Baru. Urang teu bisa sagarupana ngandalkeun si Garang Larang. Jadi urang ge kudu aya upaya ieu teh. Anu matak ayeuna mah mending keneh urang ngariung heula. Murid kuring jeung murid Ki Bajuri kabehanana dibantu ku urang duaan sarerea, urang init ngagempur paguron Macan Bodas. Najan di ditu aya si Santana bocah sakti jeung anu liana ari kangaranan nying hareupan lawan anu loba mah pasti bakal kawalahan moal bisa mertahankeun diri lila-lila gitu. Barjaya harita jadi aya pamikiran pikeun ngalakukeun tindakan ngagempur ka paguron Macan Bodas. Sabab cek ijiranana sanajan di paguron Macan Bodas aya Santana jeung anu liana ari kangaranan nying hareupan jumlah lawan anu loba mah geus pasti bakal kawalahan. Nini Kalasuri harita rutret paneutupna ka Barjaya jeung si Dugul Waru tilila terus Barjaya nyarita deui. Coba kumaha lamun kuring ngalakukeun tindakan kitu Nini. Sabab keur si Barjaya mah moal make kudu sieun ku si Santana incuna si Koncleng. Lamun memang urang mampu pikeun ngabinasakeunana. Nah make kudu ngandalkeun si Garang Larang. Itu tah pamikiran urang mah Nini oge Kang Waru. Ari cek Nini mah eta jalan pamikiran anu hade Pupu. Sabab lamun eta budak anu ngaran Santana teh hirup keneh jelaskeun Nini mah moal bisa metakeun ilmu. Jadi alus lamun aya pamikiran hayang nyingkirkeun eta budak. Mun bisa kana ilmu silat mah Nini oge hayang ngabantu. Mananya kale dina masalah jurus mah Nini teh henteu diajar. Si Dugul Waru ungut-ungutan neuteuk seukeut ka Barjaya bari terus nyarita. Coba ayeuna mah urang ayakeun riungan. Kumpulkeun kabeh murid Ilahi Barjaya. Oge garabejaan murid-murid Ki Bajuri. Urang hijikeun kakuatan bangsa ngagempur paguron Macan Bodas.
poe eta keneh Barjaya ngayakeun riungan malah Ki Bajuri oge minta bantuan muridna Barjaya supaya indit ngabejaan murid-murid Ki Bajuri sangkan datang kadinya pikeun ngahijikeun kakuatan mangsa rek ngagempur paguron macan bodas. Dina mangsana lumangsung riungan Barjaya harita nu cumarita bari ngabagikeun paneutupna ka sakabeh anu aya di eta rohangan. Hasil tina panyalidikan paguron macan bodas boga karep hayang jadi pusat kekuatan anu rek nyinghareupan kekuatan-kekuatan musuhna. Nyata pihak urang jeung alas waringin nilik kana jumlahna jelema sarta kaayaan di paguron macan bodas anu ukur ngandalkeun santana incuna si Konceleng. Kula aya pamikiran pikeun ngagempur paguron macan bodas. Lamun perlu kabehanana kudu ditumpur ludeskeun. Ngan aya saurang anu kudu diiwalkeun nyata Hambali. Sabab eta mah kudu dibawa hirup-hirup ka alas waringin. Kumaha kaharti caritaan kula? Meh kabeh saur manuk ajarawa. Barjaya neruskeun deui caritaanana. Sakedeung deui murid-murid Ki Bajuri bakal datang ka dieu pikeun ngahijikeun diri. Anu harti jumlah urang bakal leuwih nambahan. Sanajannya si santana incuna si Konceleng teh hebat ajen kasaktena, tur di ditu aya Hambali jeung Wisrawa jelas. Eta tilu mangkluk mual sahebat sigarang larang jogo urang. Anu batak maranehna pasti bakal kawalahan nyinghareupan jumlah urang anu loba. Kitu tah. Ayeuna anu batak geus teu kudu diengkekeun deui. Dina poe ieu keneh urang indit ngagempur musuh. Meh kabeh saur manuk deui nya tujuan kana omonganna Barjaya. Barjaya ngabagikeun paneutupna ka sakabeh anu aya di dinya. Ayeuna waktuna urang ngabuktikeun diri, nembongkeun kekuatan. Ingat, anu kudu salamet hirup-hirup mah ukur si Hambali. Sabab si Hambali salakina Nyai Wulung. Di luar eta montong aya anu disesakeun, paragatkeun nyawana. Jumlah urang leuwih loba. Anu batak jelas urang kudu aya dina kamenangan. Sumangetna keranan Barjaya dina cumaritana. Ngabandungan eta kaayaan kawilang panuju oge hatena si Dugul Waru. Sabab Barjaya geus nembongkeun bela satyana ka pihak alas waringin. Sabab hasil panalungtikan muridna Barjaya tadi ka paguron macan bodas. Jelas eta tempat bakal jadi tempat keur museurekeun kakuatan jalma-jalma anu sayaga diri pikeun ngalawan kakuatan pihak alas waringin. Nganu harti eta kakuatan di paguron macan bodas kudu bisa buru-buru ditumpur ludeskeun. Dina kaayaan keur kitu waktos nawargi geuningan parantos teh nyekapan deui wae kada dipungkas deui wae teh serial si Konceleng dinten ieu nah. Alah siapunten anu kasuhun wargi jalan waktos geuning parantos teh nyekapan urang simpen di handeuleum sieum urang tunda di hanjuang siang anjing urang samper deui. Insyaallah orang lajengkeun deui anjingnya atuh sim kuring anu mancan tugas dinten ieu mah kedah undur pamit atuh nuhun kana sagala rupi kasatiaanana teras ngadangukeun dongeng Sunda Ti Dahlia atuh nuhun sagala peratosanana hapunten tina samudaya kakirangan sareng kelapatan sim kuring dina mangsana ngasuh ngaping dongeng Sunda Ti Dahlia sahapunten anu kasuhun sim kuring undur pamit kasadayana wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia perungah go goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda Ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Konceleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia.